Lah lain di emprut. Katukang lah. Akhirnya emprut. Nah, yes, ya, emprut. Era atuh nu ngaranna mama mau garang gagah. Nah bisa jadi sudut pandangnya dibalik. Bahwa subjek utama, pelaku utamanya adalah si anak. Ronda. Makin malam makin dalam. Sieu mah ngaranna OPKP aing teu ngarti keur naon jang. Iya aya berita viral ieu. Naon tah berita naon tah? Aya kasus Aureli Oh gitu. kena child grooming cenah. Terjebak cenah. Kumaha maksudna ieu urang teu ngarti. Tapi viral pisan dina medsos ieu. Gitu. Ya. Child grooming teh naon kalau ieu? Eta child grooming teh jadi seorang dewasa Heeh. coba ngabangun hubungan anak nu orientasina Oh. di semacam predator nih. Predator. Ieu mah teu awewe teu laki ge beunang. Bahaya tah. Jadi skewana teh kieu. Kan antara anak dan orang tua. Teh seharusnya lebih dekat dengan orang tua, tapi ieu mah si anak teh jadi lebih dekat dengan si pelaku. Karena awalnya si anak coba dijauhkeun ya ti orang tua. Ku cara si pelaku teh aya wae muji si anak, kamu itu spesial dan lain sebagainya. Bari hadiah lah, sangkan si budak teh deukeut jeung manehna, jauh ti orang tua. Nggak teh gejalana teh jadi kalah ka manehna teh resep OPKP jeung si budak. Hoream ulin, cicing wae di imah. Nah eta gejala-gejala child grooming eta. Kekerasan hari gitu mah ya. Nyaho meureun termasuk kekerasan gitu mah. Jeung deui dina data ieu di Kabupaten Ciamis nya urusan kekerasan gitu. Aya di kekerasan teh per tahun 2025 kamari berarti nya aya 50 kasus total kekerasan. Jeung kebanyakanna di 43 kasus itu kekerasan KDRT kan 7 kasus tapi jompang pisan jauh kekerasan 43. Loba pisan. Da bisa lala. Eta teh naon penyebabna? Karena kelalaian orang tua. Tah eta kasus ieu mengapa kasus ini meningkat? Faktor pertama pisan dia kurangnya pengawasan orang tua. Waduh, eta kan tadi teh ya dijauhkeun, Diantep bahkan meureun teh. teu apalah kitu mah. Semua mungkin ada diantep. Kan gaya-gaya predator we meureun kitu nya. Ngolo budak. Jadi mun aya budak kapusing naon curhat teh pasti kasih pelaku dan lain sebagainya. Eta lamun child grooming ya. Itu mau dibaca pakai mah. Mun Naruto mah musang ekor 9 gitu. Mun dina child grooming mah musang Heeh, musang mangrahi. Oh, musang mangrahi. Aduh. Mangrahi. Eta secara undang-undang masuk tuh. Secara undang-undang. Undang-undang hebeul mah aya dina pasal-pasal ge yang mun dina undang-undang nu anyar mah pasal 12 tahun 2012. Tentang kekerasan. Lamun nu KUHP lama mah aya dina pasal 200-an gitu kan. Mun KUHP lama mah. Kan ayeuna anyar KUHP teh jang. Kamari. Sarua disoroti oge kekerasan dari aya kekerasan seksual secara fisik, aya nu lewat internet gini kan. Nya bener. Nah, itu teh ayeuna mah gitu. Nya gitu. Model-modelina internet kan sebenarnya mah aya dialog jika ya dialog secara tidak langsung ya jika misalkan seueur nu tobat misalnya yang tobat brutal terus momen misalkan terus tapi komentarnya terlalu menjurus gitu eta bisa jadi bagian daripada kekerasan seksual Kekerasan kan anu kitu tadi disebut. Cuman ya memang lamun dipikir-pikir kalau logika mah aya teh nemong-nemongkeun tobat yang naon kan kitunya sebenarnya sederhana gitu tapi bukan itu yang jadi dipermasalahkan kan ieu mere nyaho bahwa tindak kekerasan seksual teh henteu ngagaplok bobogohan sanes jang
sanes kitu unggul gitu maksudnya. Komentar pedas ge. Komentar pedas Soal harassment. mengarah ka dinya Oh, bener. sarua. Tapi dah mal mungkin komen lamun abet lamun tadi teu ditembongkeun. Nah, eta mah mohon kan saur abdi ge kitu, Iya, eta mah bener. jauh deui eta mah kadinganna mah. Bisa jadi kan mengekspresikan diri anu ningalikeun mah misalkan niatna Niatna. kan aya misalkan Cefilman kepancing kan aduh cenah ieu Meser kaos tadi. meser kaos itu tapi hostna kieu geuningan gitu Jadi resep di jero kaos. heeh Saur Paderi mah eta, Pak. Jadi kan awal-awalnya berbicara tentang grooming teh berhubungannya jeung hewan, cara menjinakkan hewan. Nu tadina hewan teh liar, galak, buas, karena aya teknik-teknik tertentu yang membuat hewan itu menjadi jinak, bisa dipelihara. Setelah jinak kan engke bisa diala manfaatna. Awal-awal mah tidinya nu ngaranna grooming teh kata dasarna ngingu, ingon-ingon lah lamun cek orang Sunda mah nya. Lain ngobrolkeun tentang hewan nu buas jadi jinak teh. Jadi inget carita carita naon tah Paderi cerita Kang Ibing. ayo Jadi aya carita apa hiji dari mana maung biasa keur jalan-jalan jeung budakna. Jadi aya mom maung, baby maung, oh mau mom maung duduh. sama jadi sak atau eta mah mau Nah, misak kan nu ngaran-ngaran budak ai geus jadi pamentanya, Benar. kan jadi kolot sok asa ditawar. Mah lapar mah cenah. Kan ari maung malin hayang es krim lapar teh, hayang uncal. Mah lapar mah cenah. Hayang naon jang? Hayang uncal. Tingali itu anak uncal meuni dikabitaeun siga gurih-gurih renyah gitu cenah lamun di dahar. Heuh cicing atuh da ku sabubudak ngarengek wae cing ku urang cenah mangsakeun jeung udag. Udaglah uncal eta. Aduh rada kawalahan memang si uncalna lompatna tarik jebakan lincah ari uncal mah nya. iya Ai kitu teh lompat aya hiji pager ku sabab uncal mah leutik kan norbos kana pager eta teh. Bros. Ai inungna maung anu garang. Pas erek asup kana pager huluna nyelap. Hese maju, saya keluar hese mundur, hese kaluar. Cek si uncal teh. Asa geulis mom maung. Wah, aing di emprut. Ka tukang lah. Akhirnya emprut. Ah, yes, ya, geus diemprut. Era atuh nu ngaranna mamah maung nu garang gagah diemprut ku uncal anakna. Ngaleor we. Gede jeung budakna. Mah kumaha uncal teh beunang? Henteu. Ge kumaha si mama kadar geng udag si uncal meuni hese. Ulah susah sisi bapak si teh. Susah sisi bapak. Soalnya ayeuna mah jadi bapakna. Da inungna geus diemprut. Eta kabayang teu uncal anu sakitu garang, liar. mau Maung anu tadina garang, liar, buas, bisa jinak karena geus diemprut ku uncal. Nah ngan ieu berarti salah satu penjinakan terhadap hewan kan cara menjinakkan hewan teh rupa-rupa. Lamun sapi mah biasana ieuna Ditenok. nah, aya nu di talian kan gitu. Aya nu make pecut, lamun salah dipecut. Aya nu ku dahareun, aya anu ku diusap, dileketek. Artinya kan cara menjinakkan ieu dua cara. Bisa dengan ancaman, bisa dengan halus, rayuan yang menggiurkan. Tetapi melihat persoalan ieu bieu. Kunaon si inungna maung bisa tepikeun ka di emprut ku anak uncal?
Mhm. Kan namun melihat dari sudut pandang hukum di urang, kacamata umum, biasana make relasi timpang. Relasi timpang teh contoh lamun aya anu cilaka motor jeung mobil, nu disalahkeunna naon? Mobil. Karena mobil dianggap leuwih gede, leuwih kuat daripada motor. Aya maung jeung uncal. Ketika bieu kapanggih ku polisi hutan Mhm. karena aya peremprutan, Mhm. kan anu disalahkeunna maung. Karena dianggap maung relasina lebih kuat, lebih garang, lebih buas, Mhm. lebih liar. Tapi kan ternyata uncal anu salahna. Nah bisa jadi dina grooming ieu kan, child grooming, lamun orang melihatna ieu orang dewasa sedang memperdaya anak-anak, sedang memanipulasi anak sehingga orang dewasa mendapatkan manfaat dari anak berupa peremprutan, Mhm. sedangkan anak mendapatkan manfaat dari apa yang dia inginkan, baik itu pulsa, baik itu bayar SPP ataupun apa. Nah, bisa jadi sudut pandangnya dibalik, bahwa subjek utama, pelaku utamanya adalah si anak dengan menebar pesona, Mhm. mengundang terjadinya peremprutan. Mhm. Dan dia memanipulasi orang dewasa dengan penampilan dirinya. Dia memang usianya masih muda, tetapi bisa jadi menggunakan atribut dewasa, menggunakan pakaian orang dewasa yang membuka setengah, menutup setengah. Agar orang dewasa itu penasaran yang setengah lagi apa, Mhm. kan gitu. Di naon ya mun di Kan penasaran. Atau menggunakan make up yang berlebihan yang biasa digunakan oleh orang dewasa. Bahkan dalam kegiatan sehari-hari seperti sekolah bermain, dia menggunakan make up show, make up artis, Mhm. sehingga terlihat menonjol. Nah, iya Pak, abah jadi bertanya, maksudnya tebar pesona di dia naon? Karena berdandan, bersolek itu merupakan ekspresi diri dan itu dilindungi oleh hukum. Teu nanaon gitu Teu nanaon. mengekspresikan diri mah. Nah, persoalannya mah naon? Menebar pesona di dia siga kumaha gitu. Nah kan di dalam diri manusia teh aya sinyal, anu sinyal eta bakal terkoneksi Mhm. dengan sinyal anu aya di batur. Sinyal nu leuwih kuatna nu mana kan gitu. Mhm. Tadi lamun pertarosanana make up kan teu salah, berpakaian kan teu salah sesuai ekspresi diri. Iya, tetapi apabila ada sinyal-sinyal itu, ada sinyal-sinyal Mengarah. pertobrutan, Mhm. peremprutan, Mhm. kan ketangkap ku orang dewasa. Mhm. Patih itu langsung. Kan Orang dewasa mah. aya nu hudang. Patih, Bang. Nah, kan kamari teh ya Ada yang berdiri. kondisi Tapi kondisi bukan manusia keadilan. ayeuna, kondisi manusia ayeuna kan kendalina sebenarnya di akal. Ya, Tapi kan akalnya sudah diwakilkan oleh AI. ya teh Jadi aing. kan di dieuna jadi akalna Mhm. da dina Pindahkeun, HP akalna pindahkeun. sehingga teu bisa memilah tadi we si uncal kumaha. Da uncal mukuna jeung uncal deui. Mhm. Ayeuna mah uncal wani jeung maung. Mau. Karena sigana si uncalna geus hafal AI. Otakna geus ditunda dina HP, jadi di dina kosong. Eta nu anu menjadi persoalan. Jeung hal-hal sepele anu diharapkanana. Usaha kan gitu, rayuan-rayuan sederhana, pujian-pujian kecil. Karena kunaon? Karena di rumah dia tidak mendapatkan hal itu dari orang tuana. Oke, nyambung karena persoalan orang tuana duanana tara aya di imah, Mhm. digawe misalkan teh. Karena digawe capek perhatian terhadap anak itu kan berkurang. Akhirnya anak mencari rumah yang lain. Dan Mhm. ada rumah yang seakan-akan lebih nyaman, seakan-akan lebih
sesuai, Mm-mm. bisa menjadi perlindungan dia. Padahal itu adalah manipulatif yang diciptakan. Da sebenarnya korban mah 5 menit. Lamun tadi di BAP-nya Mm-mm. cek si Maung teh ka polisi hutan. Polisi hutan, ieu si Maung si Uncal teh salah. Ya heula, kumaha caritana? Diceritakeun siga tadi bahwa Uncal keur diudag, urang nyelap, cek Maung teh. Akhirnya terjadi peremputan. Mm-mm. Jadi cek maneh anu pelaku teh adalah Uncal, korban teh Maung. Kan ditanya ku polisi hutan, "Ai tadi keur terjadi kitu, maneh ngilu ngagitek teu?" Awal-awal mah henteu, kapaksa 5 menit ka ditu mah kan milu ngagitek. Berarti kan sarua. 5 menit korban mah. 5 menit korban mah ka dituna mah Dina ikut suasana, ikut menikmati. Nah, ini dari sudut pandang hukum, nu salah kan anu dewasa, anu lebih kuat relasina. Maka nu bakal ditewak ku polisi hutan awalnya mau, tapi aya teh sudut pandang lain. Bahwa aya oge faktor bahwa si anak anu salah. Ya. Karena sebab-sebabnya tadi tebar pesona misalkan. Tapi anak bagian dari subjek hukum atau henteu. Maka teu bisa melihat dari satu sudut pandang hukum, aya sudut pandang lain, misalkan psikologi, moral, kan Ya. gitu. Perlu ditingali eta latar belakang anu lain. Eta mah sependek pemahaman saya kan gitu. Menurut keyakinan saya itu. Ya, keyakinan saya. Kan ngomong-ngomong ieu nya ngobrol nu kieu sabenerna rada bahaya. bayana Pas engke di-upload video ieu nya. Tanggal ngeditna. Engke kan aya ieu aya komen dina komenan teh, "Abi korban Ahilman, abi korban cacing gitu ya. Abi korban apa dari?" Pan bahaya lamun di dinya jadi aya kitu. Nah, 2022 teh keur reresepna nulis. Jadi aya hiji lembaga ngaranna Indonesian Parliamentary Center. Nah, abi teh ikutlah challenge-nya nulis tentang RUU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual anu saat itu masih kena RUU di bulan Januari teh. Nah, abi teh nulis babak baru RUU TPKS. Masih ada hal-hal yang belum terakomodasi lahnya. Nah, dina tulisan-tulisan eta teh ieu perlu dilengkapi struktur hukumna. Tidak hanya urusan pidana dan sanksi. Sebelum pidana kan kudu aya pencegahan. Bagaimana hal ini tidak terjadi, motif-motif itu tidak terlaksana. Ya. Karena apa? Karena anu ngaran-ngaran kejahatan kan bukan hanya ada pelaku dan korban, tapi karena ada kesempatan kan gitu cek Bang Napi mah. Nah, perlu aya pencegahan. Setelah dicegah ternyata masih terjadi kan gitu. Maka berlakulah pidana dan berlakulah sanksi. Setelah sanksi kan kudu aya 2 deui ka dituna. Aya rehabilitasi, aya pengawasan. Lamun strukturna henteu lengkap model kitu, ayeuna misalkan nya pelaku ditewak, dipenjara, selesai. Tapi korban kan akan mengalami beberapa kerugian. Kerugian sosial, setidaknya dibully lah di sekolah jadi embungeun sekolah era. Kerugian sosial itu. Kemudian kerugian fisik pasti, kerugian ekonomi ada jangka panjangna ya. jangka panjang, kesejahteraan manehna tentunya karir manehna rada tersendat karena pandangan di urang kan masih keneh berlihat kepada korban ge negatif pandanganana. Benar. Nah, nu terakhir kan otomatis kerugian mental, emosional, eta kan oge
terganggu eta perlu aya penanganan khusus. Lalu naon coba ditawarkan eta Dina tulisanna dina maksudnya. tulisanna? Nah, mendorong agar RUU itu Disahkan. disahkan jadi undang-undang Hmm. dan alhamdulillah ayeuna tos disahkan. Setidaknya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual bisa menjadi salah satu payung hukum untuk para korban anu tadina henteu jelas di payungan ku hukum naon gitu. Kan anu menjadi persoalan kan tadi anomali untuk orang dewasa ke anak-anak oke, bisa itu dan sudah sedang dilakukan di urang. Ya, Itu benar. Tapi ketika sebaliknya kumaha eta budakna justru subjek. Nah, Nah. karena budakna kan baradung. Ayeuna mah kan kieu. Aduh, iPhone terbaru ya, iPhone 17. Cari om-om ah. Nah, ternyata budakna eta kumaha. Dilihat dari sudut pandang hukum apakah budak itu subjek hukum atau lain. Bener. Kan gitu. Aya film lagi Sugar Baby. Eta mah lain budak SMA nya. Cuma kan kebanyakan ini budak SMA juga gitu kan. Korban si Ayu komennya. Urang teh pernah gituan. Jadi harapan orang kan jadi unggas sebenarnya bibit-bibit unggul dan berkualitas kuduna nama. Tapi ya kan kalah jadi kadal. Lain jadi unggas. Aya singkatan teh aya. Acan kepanggil. Kadal. Tidak raguan singkatan. Tapi memang benar tihana paluhur ya nu dalam logika hukum masih kene ieu kan jadi bukan jatuhnya jadi humor gini kan mun tihana paluhur mah. Jadi kok berani gitu nya maksudnya. Karena ti luhur kahandap mah juga nanti sejarah Musa ge kitu meureun nya ti luhur kahandap. Artinya kalau urusan jeung anak-anak ayeuna anak berangkat di mana balik ke mana kan itu menjadi persoalan. Jangan sampai anak-anak mencari telinga lain, mencari pundak lain untuk dia bersandar. Bahkan mencari kasih sayang yang lain. Sebab kan orang tua definisinya beda kasih sayang jeung Ya, benar. para groomer. Kayak lebih pelik deh, lebih peliknya kumaha. Oke, anak sekarang sudah nyaman di rumah. Ternyata diemprut orang tua. Tekan loba beritana. Iya. Jika di Ciamis. Nah, 1 tahun ke belakang. 1 tahun ke belakang. Ayeuna misalkan teh dididikna di mana di sekolah nya di lembaga pendidikan anu bernamakan boarding school. Benar. Islam. Pondok pesantren kan sarua. Banyak beritana. Jadi anak ayeuna amanah di mana? Di rumah henteu, di lingkungan hampir henteu. Komo di luar, di jalan, di medsos. Tapi pernah nyian kuat Kumaha. Peradaban hari ini bukan dibangun oleh akal dan hati manusia. Tapi dibangun atas dasar perut dan di bawah perut. Jadi memang pernah istri abdi ngobrolkeun soal gitu. Jadi seusia budak 5 tahun ge eta teh sok beunang geuning. Sok orang dewasa kadang-kadang dicabak luhurna handapna geuning. Eta teh seusia leutik keneh gitu. Berarti kan teu mandang usia gitu. Mandang usia, teu mandang jenis kelamin. Lalaki ka lalaki deui eta teh diongkoh deui Aya. geuning. Heeh. Juga sakola TK terus diantarkeun ku saha gitu terus dicabakan padahal laki deui eta teh urang. Eta teu kaharti urang orientasi seksualna. Leuwih anu teu kaharti gitu teh maksudna. Aya laguna geuning. Apal teh laguna? Mana? Ih, poho deui aing deh. Lagu naon ieu? Aduh, jangan edukasi budak Supaya supaya ini area privasi. Privasi Nah. kok gitu. Tapi mun nya tadi eta mun budak manehna wisan kumaha da? Heeh. Da musang mah meureunana nyanggut. Jadi memang kumaha teh teh? Sugan teh ek nanyakeun deui ek majukeun ka belah mana gitu, maju ka luhur ka handap. Terakhir quotes terakhir nih untuk menutup pembahasan ya. Arek pantun atau aku quotes. Ngarangkum pembahasan di awal tepika nembe.
Maka abi Oh, Pak Dery berarti. Tadi Pak Dery tuh salurkan kuat masalah nama. Peradaban sekarang bukan dibangun oleh pemikiran, tapi oleh perut dan juga yang di bawah perut. di bawah perut. Tuur. Ayat tuh quotes terakhir ya sebelum selesai. terus Ku pantun nanya. Baru ku pantun. Nah, aura kasih dewe nya. Ya, Lisa Mariana Aura kasih. Aturun kasadayana dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Paralek. wabarakatuh. Pokoknya paralek. Lain iya buku Gimana? eueuh lah